Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Kapayunan kula wargi sahibul musibah anu kasim kuring dipihormat ku Allah dimuliakeun. Oge para bapak, para pemuda saderek sadaya anu hadir dina ieu tempat anu kasim kuring dipihormat tur ku Allah dimuliakeun. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Zat anu parantos maparinan ka urang sadayana mangrupi-rupi nikmat. Boh eta nikmat sehat, nikmat yuswa, nikmat tuang leueut katut ka urang tiasa ngarenghap ngicep tiasa kempel ngeriung sapertos kieu teh pami diemutan mah ieu teh salah sawiosna nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas terwajib urang muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salajengna urang sadayana sholawat ka nabi urang sadayana, nabi akhir zaman, nabi anu pangmulyana di antara para nabi, yakni habibana wa nabiyyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tur mugi-mugi dugi ka urang sadayana. Maka urang ngucapkeun sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngalangkungan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dina ieu waktos abdi atas nami kulawargi Bapak Fulan anu sakumaha kauninga ku urang sadayana mantena sareng kulawargi parantos nampi cocobi ti Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun dicandakna putra anu dipikanyaah ku mantena tadi tabuh genep enjing di rumah sakit Cianjur panginten nya Pak. Kukituna ku urang sadayana sami-sami ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ayana kitu abdi atas nami kulawargi ngulam bapak-bapak tur para pemuda kangge ngempel ngariung di ieu tempat teu aya sanes anging nyungkeun karna Allahna dorong doa ti bapak-bapak sadayana kangge putrana Bapak Fulan kersana Ujang Zaid ku urang doakeun mugi-mugi Ujang Zaid bin Bapak Fulan ditampi iman Islam sareng sadaya amalna ku Allah Subhanahu wa taala, dicaangkeun di alam kuburna, dihampangkeun hisaban kuburna, dijantenkeun kuburna janten taman surgana Allah Subhanahu wa taala. Oge mugi-mugi kulawargi anu ditinggalkeunna dipasihan kasabaran sareng keikhlasan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipasihan kemudahan tina setiap kasulitan anu dugi ka kulawargina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaduana abdi ngahaturkeun nuhun saageng-agengna ka sadaya hadirin anu parantos ngalakonan fardu kifayah anu opat tikawit ngaibakan dugi ka nguburkeun almarhum. Oge ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos nyanggeman kana uleman sahibul musibah, parantos ngaluangkeun waktosna pikeun sumping ka ieu tempat. Mugi-mugi sadaya amal kasayan wargi-wargi sadayana ditampi tur digentos ku Allah Subhanahu wa taala ku kasayan anu langkung ageng. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna abi atas nami almarhum nyungkeun dihapunten saseep-seepna tina sadaya kaawonan laku lampah almarhum anu matak teu ngeunah kana manah bapak-bapak sadayana, nyungkeun dihapunten pisan Pak kumargi panghampura bapa sadayana ayeuna teh tiasa ngaringankeun kana hisabana almarhum. Kumaha para bapak ngahapunten teu? Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana anu parantos ngahapunten kana sadaya kalepatan mantena. Oge dina hal sangkut paut utang piutang almarhum bilih aya sambetan ka para wargi sadayana, mangga carioskeun ka kulawargi almarhum kangge ngabadamikeunna meumpeng aya kasempatan kangge mayar sambetan. Urang maksimalkeun kasempatan eta margi mayar sambetan di akhirat mah abot pisan Pak. Yuweuh kedah milarian jalmina dina seueurna manusa harita. Teras mayarna ge ku amal sae Pak.
sanes ku harta deui gitu. Janten sok bereskeun ti ayeuna supados maotna teu nyanak sambetan. Sakitu panginenpa ijab anu tiasa didugikeun supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang sami-sami ngarekes ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan ibadah tawasul. Alhamdulillah tawasul parantos tengse mugi-mugi sadaya doa urang sadayana diijabah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan, hapunten tina sadaya kalepatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.